Mang ical naon mang? Kadi mang, kadi mang na. Sakat abdi. Ical naon teh? Salik. Tarik grafik. Salik gede salik mang. Salik mang, urang ngobrol mang. Ieu teh icalan kaligrafi nya. Di mana mang teh? Di Garutnya. Aya di dieu tebih tuh. Hah? Tadi we. Suasana teh kadang Tadi we. icalan teh. Di Garut tuh di mana mang? Di Singajaya. Tebihnya icalan kaligrafi teh. Nya. Ada di sana kan. Udah urang kali sabari jeung mang. Dan Urang kali. tapi anu aya mau opat, aya opat. 8. Seueur nih. Aya istri beriji. Terima kasih. Hiji. Nya mang. Nama itu saha mang? Parman. Sa Parman. Parman. Tapi dia ngontrak non. Ya. Iya we. Barang dia. Oh we. Itu pagi so kadang-kadang di obo di musola. Oh. Obo sok di musola. Ayeuna teh tos dua dinten ngabalakan can keluarti biasa. San pajeng. Dan Nah, alhamdulillah. gitunya padahal mah ieu ayat-ayat Quran kada dipesera gue mah. Lamun tacara. Sabaraha itu mah maksudnya? Murah tuh. Sabaraha? 75. Anu mana jadi mana? Nu ieu. Naon teh artina teh mang? Ayat kursi tadi. Artina naon baca ke? Ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Oh, ayat kursinya. Pamilya anu fungsi. Iya sabaraha nu teh? Ieu Ya mah Allah. 275 gitu. 25 Allah itu ya. Mohon ayat. Lapan Allah. Ya mang 25 2 mang nya. Sareng saha mang naon teh? Parman. Mang Parman. Mang Parman. Iya mang. Abdi nuhun lah terus dipanggil jeung mangnya. Jadi motivasi abdi di buku dulu wi. Naon introspeksinya Mohon. sabar mangnya. Mang Parman sabar. Jadi mun ucalan teh di musola we. Owi teh. Mohon pamit teh ieu mah pagi da abdi barang setoran. Ini restorannya. Setoran. Iya. Ka abdi meser mang eta kebat Allah lah mang. Mohon pagi. Tidak ke lokasi Ada randa. lamangnya, oh meser, nuhun pisan. Sami-sami. Tah. Atur mohon pisan. Samang iya abdi aya bingkisan, kau mang. Aya lisah ieu teh basembako lah nya. Mohon tidak ke lokasi randa. Hapunten sanes abdi ngahinakeun mang. Mudah-mudahan panjang yuswa bahagia. Iya. Sehat selalu sadaya. Amin. Cing dicaket Hmm. kena dijauhkeun. Salam atuh jang cenah abdi Balad Bom Channel. Mohon Sok. Balad balat Bom bom Channel. channel Di mana-mana di mana-mana untuk untuk rakyat kecil. rakyat kecil. Ya. Hatur nuhun.